Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masihkeun tiasa patapang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanes mung di jaman tarang kalangkungan channel Lonok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun haca dongeng nu katunda dina dinten kamari jejerna nyaetana balas budi mitra-mitranya mohon. Alhamdulillah ceres balas budi ayeuna parantos nincak kana bagian anu ka sabaraha mitra-mitranya hilap deui mitra-mitranya mohon kasabaraha we. Mudah-mudahan carios ieu sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we aya di sikulakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda. Etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumaha dararamang sadayana dina dinten ayeuna nuhun pisan pamidamang eta pisan diharepkeun siang sinara mangina atuh kana nuju teu damang galingging panasri surang didoakeun we ku sadayana mudah-mudahan nuju teu damang sing enggal-enggal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana oge sing aya dina ginanjar kawilujengan sing disehatkeun sapapaosna mitra-mitranya mohon. Dina dinten kamari teh nalika nyaetana Joyce miter-miternya mohon anu carios serangan di jantan rai mohon di jantan rai na nyaetana Widi miter-miternya mohon Widi anu naros kan di jantan rakana kajelasanana perkawisnya terparit mitra-mitranya kumaha satrasna mangatur urang dilajengan wae mitra-mitra tamu sataja ngalajengan acara dongeng tong hilap di subscribe mitra-mitranya mohon anu tacan like mangga oge di like oge anu bade ngaktifkan super tengna mangga kantun aktifkan super tengna supaya channel itu tetap aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung saya deui anu bade ngiring gabung kana channelna Lonok Salto oge mangga kantun klik gabung mitra-mitranya mohon nya. Para mitra kaum dangu sadayana sepadatu nya kolong tinggal baktos mangat urang dilajengan we kana dongeng Sundana wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan perungah. Para mitra kaum dangu sadayana Joyce anu rewas harita mitra anu bari beungeut tentang teu nabi ditanya kunyataan ku Widi perkara dirina tentang parit
Julia nu geus sabar kali ngajelaskeun tentang turnya ka Atrapi Joyce anu geus pernah ngajelaskeun nya ka Widi. Tapi seolah-olah Widi teh jika anu penasaran karanan. Widi. Parit anu dianggap seorang dokter ku teteh. Teteh paham. Oge pari oge nu ngarti. Namun pari oge teu nganggap nanaon ka teteh. Widi nu netep seugeut ka Joyce. Joyce. Kang Parit anu jujur ka Joyce. Kang Parit anu jujur tentang Teh Joyce ka Widi. Kang Parit memang mika cinta ke Joyce. Gebeg. Joyce cerita nu gebeg reuas. Widi, mah mungkin Parit jujur. Mah mungkin Parit anu ngomong gitu ka Widi. Tapi kenyataannya seperti gitu teh. Joyce anu nyepeng kana leungeunna Widi. Wid. Sanajan memang Parit dan memang mika cinta ke Joyce. Ke teteh. Tapi teteh sadar. Namun teteh mah mungkin ngajalin hubungan sareng Parit. Sebab Parit anu tangtuna jadi calon salakinya Widi. Teteh malah rek rebut ka Parit di Widi. Tapi teteh Lutang tuh bakal ngehargaan ke Widi. Mah mungkin teteh ngarebut ke Widi, Parit di Widi. Widi nu netep seukeut ka Joyce. Widi perjujur di teteh. Nah teteh sebenarnya mika cinta oge ka Kang Parit. Seperti teteh oge mika cinta ka Kang Parit. Yes. Jantung Joyce dina waktu nu kaget na karanan. Manehna bingung dina waktu ayeuna. Sanajan manehna teh tadi geus ngomong nyebutkeun teu cinta da ieu hate leutikna mah tangteu manehna gitu bisa menjar kumaha. Sajongjongan Joyce dina waktu ayeuna ngahulang miraga meneng. Wid. Maksud Widi naon? Maksud Widi kunaon Widi nyarioskeun masalah nu kitu? Masalah hubungan Parit jeung teteh. Ka teteh tos ngajelaskeun. Mun Parit anu dianggap dokter ku teteh, oge tangtuna Parit oge. Ka teteh nganggapna kur sakadar pasien. Wid. Atawa memang cara metode Parit anu ngubaran ka teteh anu memang anu terbuka. Anu ngajadikeun Widi anu ngomong gitu ka teteh. Widi nu netep seukeut harita. Teh Joyce mika cinta kan Kang Parit. Ya halo Widi. Kamu ngomong naon sih? Sanajan teteh mika cinta ka Kang Parit, tapi jelas Parit calon salaki kamu. Teteh mah mungkin mereka ganggu karena hubungan Widi jeung Parit. Tapi teteh mika cinta kan ke Parit. Cek Widi nu terus-terusan harita nanya. Sajongjongan Joyce dina waktu ayeuna mitra. Anu ngahulang miraga meneng. Terus-terusna Joyce anu netep seukeut ka Widi. Dirina nu tangtuna geus teu bisa ngabatas deui dina waktu ayeuna sabab Widi lamun teu ditemalan secara jujur geus pasti bakal nanya terus. Joyce nu ngarenga panjang. Wid. Namun teteh kudu jujur. Tebogana kamu anu maksa-maksa ka teteh. Namun teteh kudu jujur. Saha nu teu bogoh ka Parit. Boga keahlian, ganteng, gagah. Sejujurna teteh mika cinta ka Parit. Tapi selama ieu percaya ka teteh. Parit boh teteh
teu pernah ngalanggar tina aturan anu geus ditangtukeun. Lamun kamu ngerasa cemburu kulantaran Farid anu memang ngagunakeun metode pengobatan anu memang aneh, tentu kamu oge kudu ngobrol jeung Farid. Samalah teteh oge awal-awal anu kaget. Tapi da teteh yang cager. Iwal cara kitu, Farid anu geus ngajelaskeun. Teteh anu paksa. Karena kaya teteh gaya yang cager. Widi harita nu neuteup seukeut saterusna Widi harita anu celak cipanon ngecelak. Teh Joyce. Teh Joyce tidak pernah cemburu ke Widi. Ya Allah Widi. Kunaon teteh kudu cemburu segala ke Widi. Widi adi teteh. Sanajan memang dina hatina teteh aya rasa anu memang mika cinta ka Farid. Cik teteh tadi geus dijelakeun saha anu jalemana anu teu mika cinta ka Farid. Tapi kan teteh ge boga aturan. Teteh tangtuna we komo deui jeung Widi teh disebutkeun adi. Mah mungkin Farid oge tangtuna we tong boro-boro teteh. Mah mungkin Farid oge tangtuna berpaling ke Widi ka teteh. Sanajan memang cek Widi tadi Farid memang mika cinta ka teteh. Tapi selama teteh teu pernah nyaho lamun Kang Farid anu memang jujur ka Widi terus mika cinta ka teteh. Selama paduduaan di dieu tinggal bareng Farid anu ngubaran ka teteh. Farid selama ngahormat ka teteh, anu ngahargaan ka teteh. Mungkin karena terpaksa oge Farid tangtuna we kudu ngalakukeun metode anu kuas kitu. Teteh minta diampura ka Widi. Teteh teh bisa ngelak. Teteh yang masih kena hirup. Widi harita nu ngarangkul tangtuna jadi lanceukna anu antukna Widi oge minta maaf. Lamun dirina tangtuna we kudu sakadar hayang apal nah bener dina hatena. Lamun Joyce oge sarua mika bogoh ka Farid. Ari geus nyaho mah Widi tangtuna we nu jadi lanceukna tur balaka lamun lanceukna mika cinta ka Farid. Dirina geuting asa tenang. Widi harita anu geus beres ngarangkul teu nyahoan harita Farid anu nangtung dina panto. Duanana ngarenet harita ka Farid anu dehem. Widi, aya naon kamu ceurik? Kang Farid. Teu naon teh. Widi teu naon. Widi oge keur ngobrol tentang banyak itu Teh Joyce. Farid anu ngarengah panjang. Jika nu berat tekeranan. Widi nu neuteub seukeut harita beri kerung neuteub ka Farid. Kang Farid kunaon? Akang teu guna naon. Widi mungkin 2 minggu atau napi samingguan deui lah. Antara 2 mingguan lebih meureunnan. Joyce kita bakal pulis anu normal. Ya kahayang mah lebih cepat lah. Ayeuna giliran Widi nu ngarengah panjang sabab manehna tangtuna we nyaho. Metode pengobatan Farid dina 2 kali 3 kali ngalakukeun hartina Farid oge kudu tangtuna we kudu ningali di tubuhna Joyce. Anu mana sanajan eta jadi lanceuk aya ditingali ku anu jadi calon salaki mah tangtuna we. Rasa anu tangtuna we panas dina ateuna. Bet dirina oge can pernah kitu, can pernah ditingali ku Farid. Ayeuna tiba-tiba Joyce anu geus miheulaan kasebutkeunana. Yakin sanajan kumaha ge Farid pasti bakal ningali kana sagala rupana. Alur tubuh anu jadi salaki anu jadi lanceukna. Widi bener-bener dina waktu ayeuna ngarasa tercekatna karena hate di korona. Beri neuteub seukeut ka Farid. Ya.
usahakan lebih cepat Kang. Insya Allah akan usahakan. Tapi tergantung ayeuna karena kesehatan Joyce. Sama akan kita bisa maksakan. Saupama Joyce tangtuna we anu masih kena lemah. Akang tuh bisa ngadorong tenaga lapisan akang, tenaga kemampuan akang. Lamun dipaksakan malah bakal timbul bahaya. Kekuatan anu tangtuna bakal diadu dina diri Joyce. Ibarat ngadar obat. Lamun obat naon-naon tangtuna itu diasup ke dipaksa. Nu tangtuna we bakal timbul hal anu lain dina tubuh. Begitu deui lah. Cek pari dari tanu ngajelaskeun tangtuna nyata ka Widi. Kang. Kan tak panu nelpon teh ya. Terus kumaha Kang? Nyamredan akang tangtuna kudu datang ka ditu lah. Bikin ngobrol jeung papa. Tapi papa tadi nyebatkan hoyong sareng Teh Joyce. Teh Joyce mah bisa dipaksakeun. Awakna tubuhna Teh Joyce anu lemah. Kecuali lamun arek ngadaguan Teh Joyce sehat. Urang mau berengan ayeuna ka ditu. Bitar langsung Widi. Widi ari teu neuteup seukeut tangtuna we teh ka Parit. Kira-kira ya naonnya papa teh? Namun serius nakeranan. Ya mungkin aya nu rek diucapkeun, aya nu rek diobrolkeun beunang di antara hubungan urang juga kan. Atawa tentang perkawinan kamu jeung Pajar juga kan. Kang Parit. Widi mah mungkin kawin jeung Pajar sanajan Pajar sehat kok kumaha oge. Yakin. Buktina kamari moal-moal dengan Widi anu nuturkeun kawin. Anu ngagugukan jadi bapak. Widi nu ngagel bibirna dina nyana tangtuna manehna kamari. Anu seolah-olah anu teu bisa perlawanan naon. Anu nyaluyuan kana naon kahayang jadi bapakna. Pikeun dikawinkeun jeung Pajar. Ngan untung kejadian insiden anu tangtuna teu diduga. Anu nyalametkeun tangtuna nyatana ka Widi henteu secara langsung Parid anu ngarebut Widi. Tapi aya hal aya jalma lain anu tangtuna we anu mawa Widi di pertengahan jalan. Anu langsung ditulungan tangtuna nyatana ku Parid sanggeus nepi ka penjara. Widi harita nu neuteub seukeut ka Parid. Widi kamari. Punten pisan Kang. Widi anu ngarasa sieun ku papa. Wid. Wis lah teu kudu dibahas. Cek Pari di dokter bari langsung alias keluar. Dina teh Parid nang teu ngerasa kesal sebenarnya mah. Widi anu geus ngajanjikeun kamari tangtuna we anu moal daek kawin jeung Pajar. Tapi buktina manehna anu nuturkeun kana jadi bapana siap dikawinkeun jeung Pajar. Parid dina hatena tangtuna anu gonok sebenarnya mitra. Mana perlawanan ti Widi? Widi nu nyusul tangtuna we seregeun Joyce anu molohok. Joyce oge tangtuna anu ngarasa aneh. Sanajan Joyce geus pernah ngomong jeung Widi paduduaan nya kitu di Citra. Lamun sakira-kira Widi anu naon ngaranna teh anu teu daek kawin jeung Pajar kunaon lain berontak. Memang Joyce jeung Citra memang pernah ngomong keas gitu ka Widi. Tapi Widi anu seolah-olah keberatan lantaran tangtuna we omongan anu jadi bapakna nya teu panama anu ngomongkeun kana masalah usahana. Sabenerna mah Widi kita bisa disalahkeun. Widi nu tangtuna we emosi lantaran bapakna nu nekankeun dirina kudu kawin teh lantaran nyebutkeun perusahaan manehna nu bangkrut. Jadi hiji-hijina jalma anu bisa nyelametkeun Widi nyaetana anu nyelametkeun perusahaanna nyatana Widi. Sedangkan Joyce jeung Citra nu tangtuna pernah ngabejaan ka Widi.
tolak secara tegas. Lamun Widi memang mika cinta seseorang, etan dicetuskeun tangtuna ku Joyce jeung Citra sebelum Widi ngambil keputusan. Tapi Widi tangtuna we meureunnan, dina peutingna tangtuna we anu keur arek nelepon ka Parid. Anu dirampas HP-na geus teu bisa majar kumaha deui. Antukna Widi oge tangtuna pasrah karena naon kejadian. Sanajan Widi tangtuna dina hatena sangeusna tangtuna we engke kawin jeung Pajar dirina rek ngalakukeun sesuatu hal nu ekstrim, bunuh diri atau lain sejabat. Benar-benar Widi dina waktu harita anu bingung kudu kumaha. Parid anu diuk dina kursi dina waktu bari neuteub seukeut ka jauhna. Gek Widi harita gigireun anak diuk. Parid, Widi nyungkeun punten. Widi anu tengah melakukan upaya penyelamatan atau pemberontakan. Sejujurnya Widi bingung Kang. Dina waktu harita Widi geus bisa kumaha deui. Ingetkeun ngemutkeun papa perusahaan anu memang suruh papa serangan ame bangkrut. Iwal ti hijina jalan Widi anu tes rumah tangga sareng Pajar anu tiasa ngangkat di perusahaan. Itu masalah Wid, itu masalah. Keputusan kamu tepat. Kamu kawin ke Pajar. Mungkin ayeuna urang kudu datang ka ditu ge mengenai eta. Sebenarnya akan kecewa. Akan berharap ada aya perlawanan ti Widi. Tapi seolah-olah Widi age anu tangteu we anu teu inget kana hubungan akang jeung Widi. Anu selama ieu ku akang diperjuangkeun, ku Widi diperjuangkeun, tapi giliran arek kawin ka batur. Sama sekali Widi eueuh perjuangan naon. Widi hari teu nyepeng kana leungeun anu saterusna hari tengah rangkul kana awakna Parid. Widi teh keur maksana naon Kang? Widi anu bingung. Sama sekali Widi anu bingung Kang. Cek Widi dina teh mitra-mitra. Anu ngagukuk ceuri kari tantang tara bintana digigireun Parid. Sedengkeun Parid anu katinggal di dingin dina waktu ayeuna mitra-mitra. Sabenerna memang nya ti kamari oge tangtuna. Parid anu nyesek sabenerna mitra. Anu ngadagoan informasi tentang kumaha-kumahana iraha manehna rek initna. Parid anu tangtuna ngadagoan ti kamari tapi tatela. Sabaraha kali nelpon ka Widi oge tangtuna manehna apa lamun Widi tangtuna dirampas HP-na. Tapi setidaknya penolakan ti Widi anu nguatkeun diri. Tapi naon? Widi anu pasrah tur arek dikawinkeun. Andai kata Widi eueuh nu nyegat, hartina dina waktu ayeuna Widi oge geus jadi pamajikan batur. Wid, akang rek nanya ka Widi. Sapertina Widi teu serius ka akang kan? Gebeg. Widi nu ngaranna greuwas. Kang Parid guna nyaret kitu. Akang nyaret kitu ningali fakta. Ningali fakta. Fakta naon Kang? Widi anu selalu mika cinta ka akang. Lamun Widi selalu mika cinta ka akang. Mungkin sewaktu Widi anu rek dikawinkeun penolakan. Kumaha carana? Sesuatu nu bakal ngajadikeun Widi kuat lantaran penolakan Widi. Tapi sepertinya Widi teu pernah menolak. Widi terus ngajelaskeun Kang. Cukup it. Akang geus apa penjelasan Widi. Teu kudu dijelaskeun deui. Andai kata dina waktu harita insiden. Mungkin Widi dina hari ieu geus jadi pamajikan Pajar. Mungkin. Nah, make jeung mungkin. Widi geus nyiapkeun sesuatu na Kang. Begitu Widi pamit tema dina waktu harita begitu Widi anu nyampe ke tempat, Widi bakal ngelakukan sesuatu hal
melakukan sesuatu hal naon anu dilakukan. Mungkin Widi bunuh diri Kang. Bunuh diri. Hal anu teu mungkin Wid. Cek Akang mungkin teu mungkin tapi cek Widi teu mungkin Kang. Ayo ada orang kali itu. Tapi Akang ngapunten ka Widi kan. Akang ngampura ka kamu. Kepari dina cai mitra-mitra. Tapi ngomong kaos kitu tang cenah keur parit bangun anu semangat tangkaran ka Widi. Lantaran ngarasa Widi anu tang cenah we saeutik gedena Widi nu ngahinat ka manehana. Nu inget tang cenah we lamun Widi anu teu pernah ngalakukeun sesuatu hal penolakan atau lainna kana jadi bapana. Anu ngamuluskeun bahkan Widi anu nepi ka jalan anu tang teu we dibawa ka hotel sanajan teu nepi ka hotel oge hartina saeutik oge ti Widi eueuh henteu pernah ngalakukeun sesuatu hal pikeun penolakan kana jadi bapana eta anu dikuciwakeun tang teu nyaeta ku Parid mitra-mitra. Para mitra kaum dangu sadayana, Parid nuantukna jeung Widi anu siap-siap pikeun ini tang teu kanu jadi bapana. Kanu jadi bapana Widi. Widi harita nu asup ka kamar Joyce. Joyce. Widi jika mereka ini tila kan itu ka papa jeung mama ke papa jeung mama ke video gara ka dieu dah. Nyatu sok. Cek Widi cek Joyce cenah teh bari manggut. Parona harita nu ngagiler tang teu ngareret ka Farid anu keur nangtung dina lawang. Nu saterusna harita Joyce oge nu tungkul pok ngomong harita tang teu nyatan ka Widi. Kira-kira kamu lila moal. Paling oke saberes teh. Oh, nanya tuh. Cek Widi, cek Joyce dia waktu itu bari manggut. Joyce, jika nama payahna heula ditinggalkeun ku akangnya. Sabab tangtu aya halan tangtu anu kudu diobrolkeun beureunan. Sababna Papa Joyce oge tadi anu nelpon ka Widi kan cenah hayang ngobrol antara akang, Widi, oge Joyce tangtu rame. Duka masalah naon anu tangtu rek diucapkeun. Anu jelas naon wae rek diucapkeun tangtu akang kudu aya beureunan kitu. Nya. Cek Joyce ternyata bari manggut geus we sakitu harita. Lain tah yang ngomong. Tapi tangtuna we manehna aya Widi di dinya. Jadi dirina tangtuna we ngarasa hargeueun karanan anu disaksian tangtuna ku Widi. Sarengan video kana neuteub seukeut ka Parid dina waktu ayeuna mitra. Sanggeus kitu mah harita Parid anu langsung we narik leungeun Widi. Ayo Widi.
Widi anu ditarik haritana langsung we. Ini tangtuna duaan tang nyatana jeung Joyce. Digunakeun tangtuna mobil Joyce cenah ayeuna. Sanggeus duana naik kana mobil. Belas surah itu mobil ini tinggalkeun eta tempatan anu disupiran ku Parit. Sajroning perjalanan tangtuna we Widi boh Parit tangtuna beuneu ngomong. Siga anu teu wawuh we antara Widi jeung Parit teh. Widi haritana retret tangtuna anu jadi kabogohna nyatana Parit. Dina hatena nu rasa nyesel, rasa sesakna keranan dina hatena. Rasa arabi sesel dirina teu pernah berjuang, teu merjuangkeun cintana tangtuna nyatana ka Parit. Andai kata dirina dina waktu ayeuna ditinggalkeun ku Parit tangtuna we keur Widi menyesalna keranan. Tapi moal mungkin keur Widi rek merjuangkeun sanajan kumaha dirina nu meka cinta ka Parit. Sanajan manehna nyaho lamun Parit meka cinta kana jadi lanceukna oge tangtuna we Joyce oge meka cinta ka Parit. Tapi dirina tangtuna we anu pangheulana papanggih jeung Parit moal mungkin dirina rek ngarelakeun antara Parit jeung Joyce. Hartina naon anu bakal kajadian Widi tangtuna bakal ngahadang tur ngahalangan kana paniatan ibaratna antara Parit jeung Joyce. Widi harita nu ngamimitian ngomong. Parit. Kumaha? Cek Parit dari tanu teu ngareret da anu panonan teu bisa ka jalan. Kuciwa ka Widi. Parit dari tanu teu malan. Kang Parit. Kuciwa tangtuna. Kuciwa. Tapi teu masalah lah. Hayat tantana geus kaliwat jeung kebiasaan. Maksudna kebiasaan. Ngaran-ngaran sifat jelema tangtuna geus aya kituna. Maksud Kang Parit. Widi nu mimiti ari tengah sakeun Cipanon. Naon anu diucapkeun ku Parit tangtuna sanajan teu jalentre tangtuna manehna paham. Nu dianggap atrapi dirina nu dianggap tangtuna we nu hianat tangtuna nyatana ka Parit. Daek teu daek dina waktu ayeuna Widi nu nyepengan kana leungeun Parit dan tangtuna we kana pelebah pepeuteyanana. Kang Parit. Sakali deui Widi nyuh tina punten ka. Teu masalah Wid. Akang ge teu bermasalah. Widi dikabit enak ke payun. Widi tantosna beri setia tutumut ke akang. Parit oge teu malan dina teu minta-minta. Aya dua faktor tangtuna keur dina pikiran Parit. Faktor kahiji Widi anu tangtuna teu merjuangkeun. Lantaran tangtuna we meureunnan. Ceuk pikiran Parit lamun Widi anu ngarasa kasieuna. Kadua-duana tangtuna we Widi oge tangtuna we meureunnan boga pikiran lain hayang nyelametkeun perusahaan anu jadi bapana. Dua faktor eta tangtuna nu kepikiran ku Parit tapi tetep we keur pikiran Parit asa nyongkelit dina hatena sabab pikiran anu utamana tangtuna we Widi anu teu ngusahakeun. Widi anu teu berjuangkeun kalah seolah-olah nu nganyakeun ninggalkeun dirina. Cukup Wid, teu kudu dibahas di masalah ieu. Tapi Kang Widi asa teu enak. Wid, teu kudu ngabahas di masalah ieu. Lamun menyebutkan teu enak akang paling teu enak. Anu dianggap ku akang Widi geus hianat ka akang. Ninggalkeun akang di waktu akang berjuang. Bahkan Widi teu pernah berjuang pisan. Tapi ayeuna kabeh tentang teu anu geus kabuka. Kabeh ayeuna tentang teu anu geus kanyahoan. Oge Widi oge salamet dina pernikahan. Anggap we di antara urang masalah nanaon. Widi hari tetep seukeut hari ka Parit. Omongan-omongan Parit tang teu anu ngagiris dina waktu ayeuna tang teu minta mira. Hariwang
sieun penyesalan dina hatina Widi tangtuna anu katarima. Ya sakabehana gara-gara papa. Sakabehana gara-gara pacar. Aing oge ikut salah. Kunaon aing nganyakeun. Kunaon aing ngaiahkeun. Pada samemehna aing anu bakal berjuang. Rek hideung rek beureum. Parit nganterkeun aing ka dieu tangtuna we. Lantaran Kang Parit aya ngawin aing. Yang aya pengakuan teu jadi kolot aing. Tapi benar omongan Kang Parit lamun aing dianggap hianat. Widi nu ngahulang miraga menang dina anu teu ngomong deui di hotel mitra. Widi oge tangtuna teu ngarasa bingung karana manehna kudu naon anu diomongkeun ayeuna ka Parit. Dirina anu bener-bener anu geus kacau. Dirina anu seolah-olah anu teu keur menjuangkeun masalah cinta ka Parit. Antukna Widi ge dina hotel balem we. Karena tapi pikiran anu tangtuna we anu bergejolak dina hotel mitra. Pikiran-pikiran tentang Parit jeung Joyce anu tangtuna we leuwih gede dina waktu ayeuna. Parit bener-bener dina waktu ayeuna anu kapikiran terus-terusan. Nya kitu di Joyce. Bisa-bisana Parit ngalakukan hal semacam kitu ka Joyce kudu jadi lanceuk. Sedengkeun dirina tangtuna we ayeuna anu can pernah ningalikeun naon ka Parit. Pikiran eta terus berkecamuk dina hatina Widi. Rasa panas, rasa sesak dina dada anu tangtuna we anu bener-bener ayeuna nyata. Lain beja, lain cerita. Manehna bisa nyaksian sawaktu Joyce oge tangtuna we di hareupeun manehanana anu memang seperti anu biasa-biasa, seperti salaki jeung pamajikan anu geus biasa ngalakukeun sesuatu hal canggung setik oge. Widi nu ngagel bibirna dina waktu ayeuna nginget-nginget kejadian eta sapeuri dina jantungna tangtuna we. Ret harita Widi ngaredet ka Parit dina waktu anu katingali nu keur fokus nakeran ka jalan. Siga nu mung aya pikiran naon. Widi oge tangtuna we teu wani ngomong. Teu wani pikeun ngomongkeun lain-lain. Sok sieun beuki we hatena Parit anu kagaga atarapi anu kacekat tangtuna ku dirina. Dirina anu geus salah, geus we geus salah. Nu penting ayeuna ka hareupeuna tangtuna cek pikiran Widi. Dirina teu ngulang di kesalahan eta. Sanajan memang notabene lain salah manehanana oge. Tapi tangtuna we dirina lamun pendah disalahkeun tangtuna ikut andil. Lantaran manehna eueuh penolakan teu jadi kolotna. Memang ku penolakan kitu tapi teu ngaberontak kasebutkeunana. Anu dipikahayang ku Parit tangtuna ngaberontak. Mertahankeun lamun dirina boga kabogoh. Tapi Widi seolah-olah anu ngalupakeun masalah eta. Widi bener-bener anu dina waktu ayeuna anu tangtuna we anu sadar. Sasaha ge pasti bakal amarah. Sasaha ge bakal ngarasa dirina ditinggalkeun. Cerak cipanon Widi anu ngacrak dina teh mitra. Anu teu kawawa anu masihan kana pipina. Sarean Parit anu ningali tangtuna ti kaca spion teh kunaon dina waktu ayeuna biasana lamun Parit ningali Widi anu sedih sok nyampeurkeun, sok ngusap kana cipanonna, sok nanya kunaon dirina. Tapi oleh dina waktu ayeuna Parit anu fokus teh ka jalan dina waktu ayeuna. Antukna mobil oge geus nyampe ka hiji imah tangtuna anu lir ibarat istana kasebut imah dua lantai. Anu langsung mobil tangtuna diasupkeun nyata ka pakarangan. Anu di jero imah anu keur ngadagoan tangtuna nyata di indungna. Bapakna oge tangtuna we. Aya Citra anu kakarak balik gawena. Ayo Kang. Cek Widi dina waktu ayeuna. Sanekeun nu di jero imah tangtuna we nyatana barang ngadenge aya mobil anu eureun geus yakin eta pasti Widi. Saya anu turun anu eureun Citra. Citra nu ngaret kana jadi papan saterusna tengkat. Citra itu langsung kalau mukakeun panto bener we
Eta nu datang teh nyata Widi jeung hiji lalaki nu gandang nyata Parit. Widi, kamu Citra eta nu neuteub seukeut kana tangtungan Widi nu tangtuna dina waktu ayeuna nu make pakaian Joyce. Anu seksi nekeranan. Manehna ge apal sebab Joyce pernah make baju eta. kamu pakai pakaian Joyce? Widi hari nu tungkul. Nu saterusna manggut. Teh Joyce ke mana? Oke teh diceritakeun. Cek Widi di waktu ayeuna mitra. Papa aya. Ayo. Parit. Cek Citra bari imut yang kali hari teh ka Parit. Citra. Cek Parit di teh mitra. Citra disebut teteh hari teh ngebelirkeun panonna di teh mitra. Senggeus kitu duanana tang cerwe. Ati duanana hari teh arasup ka jero. Kumaha kabarna kamu? Cek Citra teh mitra. Anu nanya ka Parit. Widi nu ngareret ka tukang dina waktu ayeuna mitra. Alhamdulillah. Akang teu naon. Cek Parit dina teh bari imut yang kali nyuar teh ka Citra. Anu aya di gigireunana dina teh keur lempang hari teh. Assalamualaikum. Cek Widi dina teh mitra. Widi, kumaha geus? Cek indungna langsung cengkat nu saterusna hari teh ngagabruk kana jadi anakna. Kamu sama ieu jeung Parit. Parit. Nuhun pisannya. Parit nu geus nulungan Widi geus nyelametkeun papa. Sami-sami mah. Sami-sami Bu. Cek Parit dina teh diulang deui. Anu asa teu pantesna kana nyebut mama. Sedengkeun hari tangtuna we Ibu Sariah anu gek diuk hari teh. Parit anu tangtuna we oge sarua di teh diuk digigireunana nyata Widi. Sedangkan bapana nu neuteub seukeut nyata ka Parit, ret hari teh ngareret ka Widi. Hampura Bapak di ka dieu Wid. Kamu tinggal di mana ayeuna? Di rumahna Parit. Widi hari teh nu gondeg. Widi, tinggal sareng Teh Joyce, Pak. Tinggal jeung Teh Joyce. Di mana? Di rumahna Parit. Joyce di rumahna Parit. Memang Joyce kunaon? Kunaon Joyce teu balik-balik? Widi hari teh ngaret ka Parit. Parit anu geus tangtuna di omat-omatan tadi ku Joyce waktu ini. Anu kadenge ku Widi oge. Joyce teh meuremkeun panaonna tangtuna di waktu ini lantaran manehna kudu ngabohong. Teh Joyce kaleresan nu jaya acara keluar kota Pak. Keluar kota. Joyce. Ese diatur teh budak hiji. Adina dina waktu hari tarek kawin oge teu datang teu muncul. Hari teh Joyce nu tunggu atarapi Parit nu tunggu. Sedangkan Widi dina waktu ayeuna mau ngomong-ngomong masalah kawin sabab dirina tangteuran geus kuciwa nakeranan. Kuciwa ku kanyataan dirina, kuciwa kudu jadi kolotna, kuciwa ka pajar. Oge tangteuna we. Dirina sieun ku Parit anu tangteuna we. Lamun ngomongkeun masalah-masalah kawin tangteuna Parit anu sok sieun kuciwa deui ka manehna. Pak. Papa miwarang Widi ka dia berenaon, Pak. Bapana harita nu neuteub seukeut harita ka Widi. Sajongjongan bapana nu teu ngomong. Sedangkan indungna harita jeung Citra nu neuteub seukeut kana jadi bapana. Sebenarnya papa teh omongin ke kamu. Oge tangtuna we nyata ka Joyce. Jeung ka kamu Parit. Bapak nganuhunkeun pisan ka anjeun Parit. Anu geus nulungan lamun eueuh anjeun tangtuna we. Joyce oge masalamat. Teu kada dibahas Pak. Eta tos sakadahna.
Abdi lungan bapak demi Joyce. Demi Widi. Ngajak bapak ayeuna ngondang kamu Parid. Kahiji tangtuna we aya nu rek diobrolkeun ku bapak. Atuh tangtuna Widi oge tangtuna we ngajak titah balik ka dieu. Lainna naon? Bapak melang. Sok sieun kumaha onam. Joyce oge tangtuna we nomor HP na teu aktif-aktif. Jadi bapak teu bisa ngahubungi ka Joyce. Selarasna ya naon sih, Pak? Sabenerna bapak teh ngarasa kuciwa oge atas insiden anu teu kamari tangtuna we kajadian. Maksud Papa? Hartina kamu oge teh jadi kawin jeung Pajar. Nu akibatna ayeuna perusahaan bapak nu rek bangkrut. Perusahaan rek bangkrut. Terus kumaha, Pak? Kamari sejujurna bapak papri di pagihan di telepon tangtuna nyantar ku Pak Sandi bapana Pajar. Lamun Pak Sandi ngomongkeun perkara perkawinan rek dilanjutkeun sanggeusna Pajar anu memang pulih, mungkin cenah bulan hareup Pajar anu pulih. Terus uleran Papa kumaha? Papa justru bingung. Sabab tangtuna we kamu oge udah pasti bakal nolak kan? Pak, Widi geus jelas bakal nolak, Pak. Di kamari sareng ayeuna oge sami keneh. Malah Widi ge anu kamari anu nguciwakeun Kakang Parid kan? Widi anu berjuangkan demi Papa. Tapi Kang Parid anu sakit, Pak. Kang Parid anu sedih nanti ku Widi. Ayeuna Papa tinggal jawaban anu jelas, teu tegas. Sakali Widi moal pamoal, pami Bapa ayeuna ngalagukeun hal-hal anu sarua. Widi moal rek pulang ka rumah, Pak. Widi arek hirup di luaran. Itu masalah. Pami Papa ari menikahkeun Widi ka Kang Parid. Widi bisa ngajalankeun hirup. Cek paribasana sosoranganan. Wid, ayeuna nu kudu pertimbangkeun teh masalah perusahaan. Papa geus nawarkeun Joyce ka Pajar. Tapi Pajar seolah-olah anu sieun ku Joyce. Sebenarnya Pajar oge bogoheun ka Joyce tapi dah Pajar seolah-olah anu segan jeung sieun ku Joyce. Ya kitu di Pak Sandi. Hijina harapan Bapak nyata na Widi. Pak, kunaon kada Widi? Sareng teh Citra geus boga ka Bogo. Widi geus boga ka Bogo, Pak. Widi geus tos ka Bogo. Tos ka bebene sareng Parid. Pak, ratu bisa diselesaikan secara lain, Pak. Pengalaman sebelumnya, Papa anu rek nyiksa ka Widi, anu maksa miruksa ka Widi, itu merek ngapana naon. Anu dina pikiran Papa demi usaha, demi perusahaan. Anu jadi korban saha Widi, Pak. Papa bahagia. Keluarga orang bahagia. Terus sementara Widi? Mah, Widi tangtur bakal bahagia. Sebab Pajar memang mika cinta pisan ke Widi. Pak. Terus Parid dari kamanakeun?
Parit tang teu ngarti. Parit jalma anu dewasa tang wawasanana tinggi tur paham jeung ngarti kana naon anu memang anu dikeur hadapkeun tang teu nyata ku Widi. Sanes kitu Parit. Ya. Sa abdi ngartos Pak. Abi paham. Lamun abi kedah ngartos nya kedah nya abi tangtosna kedah ngartos. Abi teu masalah ayeuna Widi bade ditikahkeun tang teu nyata ka Pajar. Abdi pasrah. Perjuangan abi tangtos-tangtos sugi ka dieu. Ongkoh Widi ge tangtosna harapan nu ipis tangtosna ka abdi Pak ayeuna. Kang Pajar, Kang Parit, kunaon Kang Parit nyarios kitu? Widi sami ieu anu mika cinta ka Kang Parit. Akang paham. Lamun Widi selama ieu mika cinta ka akang. Tapi atas perkawinan kamari. Sanajan memang teu jadi perkawinan. Nandakeun cinta Widi tang teu anu memang mentok di dinya. Widi anu pasrah kana kekayaan. Lebih memilih harta daripada memilih akang. Jadi ayeuna mungkin hubungan orang nepi ka dieu Wid. Sababna sadajan kumaha oge. Widi bakal tang teu bakal martahankeun keluarga Widi tina kabangkrutan. Akang yakin Widi mau tenang hirup lamun bapak perusahaan bangkrut. Jadi keur naon ayeuna urang hubungan keur naon urang ayeuna ngajalankeun sesuatu anu tang teu anu teu dipikahayang ku sebelah pihak. Saha anu teu dipikahayang sebelah pihak saha Kang? Mungkin Widi, mungkin keluarga Widi. Wid. Sajujurna. Naon anu geus diungkapkeun ku akang ngarasa kuciwan karanan. Bapak ge ayeuna tangtosna anu tetep pada nikahkeun ka Widi ka Pajar kan Pak? Eta nu kudu dilakukeun jika nama Parit. Pah. Eta nu kudu dilakukeun ku Widi. Widi keur nikah ka Pajar. Wid. Saupama kamari insiden. Tangtu kamu ayeuna geus hirup jeung Pajar. Tangtu perusahaan bapak ge bakal nangtung deui secara normal. Namun papa geus ngarasa geus ngaraos perusahaan anu teu normal kunaon diteruskeun Pak? Wid. Kakayaan bapak asalna ti perusahaan eta. Kamu ulang ngentengkeun karena masalah perusahaan. Bapak merjuangkan perusahaan demi anak, demi pemajikan, demi keluarga. Jadi wajar ayeuna balas budi kamu. Karena jadi bapak, karena jadi keluarga. Wajar bapak lamun nitah kamu ayeuna kawin jeung Pajar demi menyelamatkan keluarga, demi menyelamatkan nyatana aset perusahaan utang tuna we. Saham jeung lain sajabana. Anu di mayoritas tang tuna nyata ti Sandri Group. Widi jadi tengah hartos karena sikap papa ayeuna. Widi bahkan teu dihargaan sebagai anak papa. Citra ancek Widi, Joyce ancek Widi. Kunaon kada Widi, Pak?
Temaksa ke Citra Pak, temaksa ke Joyce. Widi hari tanu ceuri kata. Nusa terus hari tanu Widi hari tanu ngingkik ini tinggalkeun eta pina lompat ka luhur dina teh mitra. Inungna nu ngejar dina teh jeung Citra. Widi, tak mana Widi? Widi bener-bener dina teh ayeuna bener-bener anu memang amarahna karena jadi inung jeung bapana. Kamari dirina tang teu teu berontak. Ayeuna manehna tang teu we. Anu kudu mungkin tang teu nya terka Joyce atau lebih kaparit. Mungkin lamun dirina memang bogoh kaparit. Widi dina waktu ayeuna manehanana anu lompat ka luhur. Pikiran anu geus buleud aing mah cenah kieu Widi. Leuwih hade bunuh diri daripada ayeuna dipaksa kudu kawin tang teu nya ka pacar. Sedengkeun hari teh pajar nu parit anu neuteub seukeut kana jadi bapana. Hayang nyaho reaksi nu jadi bapana kawas kumaha. Ningali anakna kawas kitu. Tapi ditinggali tengali tang teu we. Panama dina waktu nu acuh samalah ngageruan kana jadi indungna. Bu, teu kudu ditahan. Moal terjadi nanaon ka Widi. Cek menjadi bapana di dokter mitra-mitra. Indungna tang teu nu ngagorowok hari teh nyarekan kana jadi bapana. Lantaran ditingali tang teu bapana nu acuhna karanan. Sanajan dina nyana gitu nanaon tang teu teh kudu kitu ngomongna tang teu mitra. Pari dari teu tiba mesam we di dokter mitra. Bener-bener keluarga pecel cenah cek pari dina hatena. Mentingkeun harta, mentingkeun segala rupana jang sorangan. Henteu mentingkeun jalma nu lainna termasuk anakna. Kuciwa tang teu keur pari. Bapak yakin bade nikahkeun Widi ka pajar. Parit, Bapak geus ngarasa kahutangan budi. Tangtuna Bapak bakal ngabalas budi kamu. Teu kenapa? Abdi nulungan Bapak, nulungan Widi tangtuna tanpa pamrih. Ayeuna abdi ka dieu ngajajabkeun Widi. Bari hoyong terang naon anu baris dilakukeun ku Bapak. Teteh lah. Bener cek dugaan abdi. Lamun Bapak dina waktu ayeuna anu tetep maksa miruksa ka Widi. Ayeuna abdi geus pasrah Pak. Moal arek merjuangkeun di Widi. Silahkan. Widi anak Papa. Widi geus eueuh hak deui tangtuna diperjuangkeun ku abdi. Sabab video ge kamari tangtuna we anu memang untuk pernah merjuangkan cinta abdi jeung Widi. Widi hari tanu langsung naik ka luhur dina waktu rek lumpat tangtuna kana balkon mita-mita ngan ditewak tangtuna ku Citra. Widi, rek nanaon ka mur Widi? Turun. Cek Citra di waktu bari ngarangkul awak Widi nu saterusna indungna datang hari tanu ceak. Widi nu digusur tangtuna ngajauhan tina eta Widi nu ngamuk. Saterusna Widi ge dina waktu ayeuna tangtuna we digusur ka handap deui tangtuna nyatra ku Citra jeung dijadi indungna. Indungna nu neuteub seukeut kana jadi bapana. Pah. Leuwih hade leuwih hade. Widi anu maot kitu Pak. Anu bunuh diri kitu Pak. Maksud Mbak mah naon? Widi rek bunuh diri Pak. Widi, kamu teu kudu nu aneh-aneh Wid. Parid oge dina waktu ayeuna anu geus mutuskeun kamu kan. Widi bener-bener teu nemalan dina teh miter-miter anu ceurik we ngaguguk dina teh miter-miter bari neuteub seukeut ka Parid. Widi bener-bener anu bingung dina waktu ayeuna karena sikapna mah kudu kumaha tuh ayeuna manehna. Ningali Parid tangtuna we anu katingali harita teu ngareret-reret acan ka manehanana. Anu teu peduli ka manehanana rek bunuh diri atawa kumahana. Widi harita nu neuteub seukeut ka Parid. Terus terus tak geri dilumpat harita ka Parid. Gabrug harita kana pelebah. Inung atarapi kana pelebah tuun. Kan Parid. Cenah Widi ti dieu kan. Cek Widi harita.
anu ngajakan ka parid harita tetapang mawakeun dirina lantaran dirina geus teu sanggup aya di imah dina waktu ayeuna. Widih. Akang ngarelakeun Widi nikah jeung pacar. Widi nu cengkat harita asa teu percaya kana pikiranna. Kang Pajar, Kang Parit. Kang Parit kuno nyaritos kitu. Nah gara-gara Kang Parit anu mika cinta ka Joyce. Ieu sagabe hubungan Widi. Nah Widi teu ngopi. Papa Widi anu rek ngawalian Widi. Anu memang maksa-maksa Widi keneh. Sanajan geus aya kejadian hal kitu. Sanajan aya kejadian anu geus bahaya. Tapi mungkin ayeuna kejadian anu mulus. Mungkin ayeuna bisa melangsungkan pernikahan. Di waktu nu bakal datang. Akang ngahargaan ka keluarga Widi. Daripada Widi kawin ka akang anu barantakan. Leuwih hade akang ninggalkeun Widi dina waktu ayeuna. Kalian tegas akang mutuskeun Widi. Widi sajongjongan harita ngabulitkeun panaonna manehna teh nyangka lamun parid dina waktu ayeuna nu tega ngamutuskeun kawas kitu kan cerit we Widi nu ngajerit mitra-mitra. Ngajerit maratan langit ngecek maratan jagat dina waktu ayeuna mitra-mitra. Manehna teh tarima ku parid dihubung di nanti diputuskeun. Nu saterusna awakna dina waktu ayeuna nu ngaleper nu saterusna gabrug harita ka parid. Widi nu ceurik kagukuk dina waktu embung diputuskeun ku parid. Dirina kajian kumaha ge tangtuna dina waktu ayeuna rek milu ka parid. Kawin rek teu kawin Widi moal daek kawin kana jadi salah kana jadi kada jalma nu lainna kecuali ka parid. Inungna Citra milu ceurik dina waktu ningali ka Widi kawas kitu dina waktu milu sedih sadegeun bapana nu ngahulang miraga menang dina waktu itu. Widi bener-bener anu ngamuk dina waktu mitra anu nangkep kana awakna parid. Anu mung leupas kan anak teh jerit-jerit dina waktu ayeuna mitra. Sadegeun parid anu ngabetem we dina waktu ayeuna anu teu ngomong sakemek oge. Parid oge anu serba bingung dina waktu ayeuna manehna ge sabandara mung mutuskeun ka Widi. Tapi ningali sikap nu jadi bapana. Sikap nu jadi bapana jeung sikap Widi awalna anu memang nuturkeun kana jadi bapana. Ieu nu jadikeun parid anu kuciwa ka Widi. Nya memang dipaksa. Tapi kan kunaon Widi eueuh perlawanan. Kunaon Widi nu tangtuna bae nuturkeun kana jadi bapana seolah-olah nganyakeun kana naon parentah nu jadi bapana. Saeutik oge eueuh perlawanan. Widi. Cukup Widi teu kudu kikian. Akang yakin. Widi nikah jeung Pajar pasti bakal sukses. Nikah jeung Pajar bakal kaya. Bakal bahagia. Saupama kamari eueuh insiden tangtuna Widi guys pasti bakal jadi pemajikan Pajar. Akang ngadoakeun tangtuna Widi anu bahagia. Lepaskeun akang. Anggap diantara urang hal anu aneh-aneh. Widi ngajerit dina waktu mitra bener Widi anu memang luar biasa. Sedengkeun harita Pajar anu nangtung dina anu teh parid anu nangtung. Lalaunan harita Pajar anu ngalaan leungeun Widi kan kolepak Widi nu ngagolepak kapiuhan. Widi harita nu kapiuhan bener-bener kapiuhan awakna gen ngaceduk harita kana naon teh ngana teh kana beja. Sedengkeun bapana nu ngajentul we tadi teu pernah sugan usik, sugan kumaha ngeluk we tungkul. Rokok anu ngelun dina leungeunna teh dibuat teh diudud-udud. Naon anu kajadian? Teu nyaho. Naon anu dina pikiran anu jadi bapana di dokter ieu. Nah bingung. Nah bungah. Ngadenge parid anu mutuskeun ka Widi atawa sedih. Tangtuna teu bisa diprediksi. Jerit indungna nu ngajerit dina teh bari ngarangkul awak Widi. Nya kitu di Citra dina teh mitra-mitra. Citra bener-bener anu ngajerit mitra-mitra. Ningali nu jadi adina sedih na karanan. Sedangkan parid anu tangtuna dina teh nu nangtung mancu dina tangtunganana. Bingung keur dirina. Kumaha kudu yang hareupanana Widi dina teh ditinggalkeun tangtuna Widi tangtuna bakal kumaha teu tega. Da dirina ge sabenerna nanti dirina memang bogoh ka Widi. Cek paribasana kajian kumaha ge Widi memang bogoh. Tapi ningali kenyataan kawas kieu.
Sanajan bogoh tangtuna mah bisa Widi ditikah ku manehanana. Bapana anu leuwih mihak tangtuna nyatar ka Pajar daripada ka diri. Mungkin dirina anu bakal kawin oge. Atanapi naon mungkin dirina anu hayang kawin jeung Widi oge pasti bakal ditolak ku jadi bapana. Ieu nu ngajadikeun Pajar nu bingungna di hotel itu. Aya nu teh Parid anu bingung. Oh karita Parid anu teu bisa kana jadi bapana. Papa nama. Pamitos kieu bade kumaha pa. Leuwih hade kamu ayeuna ini teh Pajar. Parid. Engke ge Widi moal naon. Widi hari teu nunggu Parid anu tunggu-tunggutan hari tadi na hatena ngarasa teu cocokna karena omonganana. Lain kaduanya nganyanet tawa kumaha. Parid ret hari tengah ret tangtuna kana jadi indungna Parid, kana jadi indungna Widi. Anu keur ceurik ngaguguk. Kang Pajar, Parid ulah ini. Bu. Di dieu ge ada Parid tangtuna we, bakal ngagerihan ka Widi. Leuwih hade Parid ini tuh we. Leuwih hade ayeuna Parid. Anu ninggalkeun di tempatan. Sakali di bapak tangtuna nganuhunkeun ka Parid. Bapak tangtuna dina waktuna bakal balas budi ka Parid teu kudu pa. Teu sawios. Parid oge ayeuna mangkat. Bu Citra watoskeun ka Widi. Hampura. Parid atos nyian kakuciwaan. Parid anu seueur kesalahan. Sajujurna Parid mika cinta ka Widi. Tapi memang kur sakadar mapaesan hungkul dina hatena. Hapunten sakali deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antukna harita Parid anu ini tinggalkeun eta di tempatana. Gerung harita Parid teu ngagerungkeun mobil blesur ini harita Citra nu ngundag harita. Parid. Citra harita nu ngundag kana mobil, tapi tangtuna we Parid lain teu ngadenge. Geus teu hayang urusan tangtuna we jeung hal masalah kitu. Ek diakalan ku kumaha ge tangtuna we. Bapana ta moal bisa dikukumaha. Pikiranna tangtuna we. Widi kudu kawin jeung Pajar. Bapana bener-bener dina waktu anu teuasna karana hatena mitra-mitra. Teu madulikeun kana perasaan jadi anakna. Dina pikiranna tangtuna we harta jeung banda. Sedangkan Widi dina waktu anu kapiuhan dibawa ka dokter nyatar ku Citra jeung nu jadi indungna. Sedangkan bapana tenang we di imah di hotel mitra. Irining telepon hari tadi sada kada jadi bapana hari teh mitra. Anu tetela Pajar nu telepon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam na Pajar. Na Pajar di mana? Ayeuna di rumah sakit kan ya? Kadasan mohon di rumah sakit kan ya Pak. Kumaha Widi kabarna ayeuna? Widi baik-baik saja. Widi aya di rumah. Na Pajar tenang we. Na Pajar kasehatanana ayeuna geus nepi ka mana? Mungkin saminggonan deui Pak. Abi teh sauwi lah. Nyehatkeun diri di rumah juga nama. Oh nya tuh teh naon kitu. Nyantos satu Pak. Salam bae ka Widi Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceuk panama dina waktu anu mitra. Panama nu kerung halisna dina waktu mitra. Manehna rasa bingung karana kumaha carana cenah ya. Supaya ngabujuk Widi kawin ka Pajar. Aing bener-bener ayeuna anu ulah kehilangan perusahaan. Taruhanana tangteu nyatana ieu Widi bisa dikawinkeun ka Pajar. Cek bapana dina waktu mitra. Sedangkan Widi dina waktu ayeuna mitra anu aya di rumah sakit. Kurang lebih aya setengah jam na ahita Widi anu sadar di rumah sakit. Dokter keluar indungna jeung Citra tangtuna we anu langsung nanya. Dokter, kumaha Widi Pak? Nona Widi kalar santos ieu-mah. Salaresna Nona Widi terlalu tertekan Bu.
Pak. Tapi Widi tiasa ayeuna. Tiasa Bu. Margi nawi dikur kapiuhan hungku. Sok lah kasebatkeunana. Nuhun pisan dokter. Sanggeus puguh kitu mah indungna jangan jadi lanceukna harita langsung we keluar. Atarpi arasup nyatana ka kamana Widi. Kasampak Widi harita nu keur neuteup we seukeut kana lalangit dina teh mitra-mitra manehna siga nu bingung di mana manehna ayana. Red ka kenca, red ka katuhu dina teh mitra-mitra. Widi bener-bener nu bingung na karana dina teh mitra-mitra. Widi. Cek nu jadi indungna dina teh mitra tapi Widi nu teu malan. Widi bener-bener dina teh nu teu malan ka dirina. Wid. Kamu siuman? Kamu bisa pulang yuk. Cek Citra dina teh mitra. Widi nu ngareret harita ka Citra. Kan segeruk we Widi nu ceurik dina teh mitra. Widi anu seurik sesegukan dina teh anu watirna keranan harita ngan gabrug nu gabrug harita mitra ceurikan tentang teh ka Widi. Ya kitu di Citra nu nyepengan harita kana leungeunna. Citra oge tang teu teu kuat dina teh nu ngecakeun Cipanon. Ningali nasibna jadi adina dina teh mitra. Widi mau di bumi mah. Widi, amun Widi teu mulang ka rumah ka mana? Ka mana we Widi mangkat mah? Kang Pajar oge terus Kang Parido oge terus mutuskeun Widi. Widi harita nu ceurik ka bangingik mitra-mitra. Dirina bener-bener tayang balik ka imah. Tapi tang teu nawe manehna ge mal balik ka Pajar ke tempatna Joyce. Widi dina waktu ayeuna bener-bener anu mal balik ka imah. Wid, lamun teu balik ka rumah, lamun teu mulang ka rumah Widi rek ka mana? Ayo pulang ka rumah yuk. Papa, tang teu lama tahun, tang teu bakal sadar. Tapi mah, Kang Pajar oge tas mutuskeun Widi. Wih ka bumi pasti Papa bakal nikahkeun Widi, Pak. Moal, ayo. Widi bener-bener dina waktu ayeuna harita nu ceurik ka bangingik. Nu antukna Widi oge tang teu dina waktu ayeuna nu mulang. Hiji Widi tang teu nawe manehna hayang ganti pakaian ongkoh. Lantaran teu geunahna karana biasana kita make ban kitu manehna mah. Widi anu datang deui ka imah dina ka tempo bapana nu masih kena jantung. Dina kursi nu tadi dina teh ini mitra. Rokok an pararenyang keneh dina teh mitra. Beureunan cekes pareuman. Sehingga rokonan nu jadi bapana ge tang teu nawe anu mulek dina teh mitra. Indungna nu teu seukeut kana jadi bapana dina waktu ayeuna harita ngarasa bingung bari gogodeg. Pak, anu dilakukan ke Bapak? Eta rokok di pararanjang kalau segitu mendekat murudul. Bapak pusing mah. Pusing. Sedangkan Widi nu ngajanteng dina teh mitra. Bisa terus nak Widi diantarkeun tang ka kamarna. Nyaeta ku Citra. Kayak Citra diuk dina ranjang dina teh sisi ranjang. Nu ngareneg jeung jadi adina nya Widi. Wid, kamu anggota ngadoa daripada kamu ngalakukan sesuatu hal anu pidorakaeun. Citra, Widi kada angkat di dieu teh. Tapi teh Citra teh meneng nyarios kana jalan Papa. Ge wengi Citra bade Widi bade angkat. Arek ka mana kamu teh? Widi hari tergodeg. Widi teh terang Pak. Teh terang Cit. Bade ka mana? Anu jelas Widi kada angkat di tempatan. Cek Citra dina mitra. Citra nu neuteup seukeut harita ka Widi. Wid, kamu tuh bener kemana-mana. Percuma Widi ada di game Cit.
Kang Parit oritas matuskan Widi. Naon deui harapan Widi? Berarti angkat ieu tempatan. Cek Widi teh mitra negaskeun. Citra bener-bener dino hayang ceurik kajelengit dino mitra-mitra. Bener-bener Citra dino teh bingung nakaranan karena sikepna nu jadi adina. Tapi manehna teu bisa majar kumaha manehna paham. Lamun adina dino teh datang cenah anu stres, anu geus saparupa we tang cenah. Antugna Citra ge kudu bangahulang we dino teh antugna kaluar we indit nya teh. Pikeun ngobrol jeung jadi inu. Saregan Widi dino teh ayeuna hari tentang cenah we nelpon ka Pajar. Pajar anu manehna anu geus nepi ka imah dina teh ayeuna mitra tapi manehna can papanggih jeung Joyce. Manehna keur diuk di luar dina teh mitra ngahulang miraga meneng. Cek keneh manehna babarengan jeung Joyce jeung Citra. Ayeuna teh mantep jeung Widi. Tapi diri anu geus mutuskeun tang teu jantan ka Widi. HP nu berdering tang teu we dina sakuna, nu ditingali tang teu telepon Widi. Sejong-jongan harita Parit anu ngahulang miraga meneng. Mantukna HP disimpan we dina meja dina waktu ayeuna. Sabaraha kali nelpon Widi tang teu diangkat ku dirina. Hatena Parit dan tang teu anu hayang ngajarita yang kesel amarahna karana dina teh mitra. Kunaon dirina cintana tang teu we seolah-olah anu memang dihalangan ku gunung anu tang teu we. Anu tidak bisa kuat. Dirina bahkan geus datang 2 kali ka imahna. Anu seolah-olah kur sakadar tamu we. Di hareupeun manehna bapana tang teu we. Anu terang-terangan hayang ngawinkeun Widi tetep jeung Pajar. Jadi hartina keur dirina oge tang teu we. Percuma nakaranan merjuangkeun Widi. Sabab bapana tang teu we moal ngaridoan atanapi nya moal ngawalian dirina lain jalma sarakah. Hartina dirina ge kudu ngelehan. Naon anu diputuskeun kudu jadi jawabanna Widi tang teu we. Kudu disaluan kudu jadi manehna. Ieu dina pikiran Parit anu sabenerna. Patah hati tentang cenah keur Parit jelas. Widi anu hirup lila jeung dirina kasebutkeun anu saimah nu pernah. Ceuk paribasana sarjan manehna saimah tanpa naon-naon jeung Widi. Ngan intina Parit anu mika nyaah saling mika cinta tang ka Widi. Komo-komo saban poe papanggih, komo-komo dirina anu pernah saimah. Jelas nakarana. Parit uciwa dina hatena. Rasa anu tang teu we dina hatena nu nyaliara anu teu bisa secara langsung musnah. Mungkin butuh waktu sebulan 2 bulan atau nepi ka 3 bulan. Bahkan salilana dirina nu moal bisa mempohokeun Widi. Para mitra kaum dangu sadayana, cagah urang teu heula dugi ka dieu. Insyaallah dina dinten ini urang diteraskeun deui kalian ditutup ku abdi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.